Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pina wakidil wudu'i anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Wayun kidu sareng ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara. Ahaduha ari anu kahijina tina itu arba'ah eta ma perkara khoroja anu kaluar itu ma yakinan kalawan yakin minas sabilaeni tina palawangan dua min ahadihima tegesna tina salah sahijina itu sabilaen min kubulihi tegesna tina kubulna ieu jalma au duburihi atawa tina duburna ieu jalma ala ayyi sipatin eta netepan kana naon wae sifat kana anu kabuktosan itu ayyi walau nahwa udin sanajan kabuktosan itu ma eta saumpamana kai wadudatin sareng bilatung ahrojat anu ngaluarkeun itu dudah ro saha kana sirahna itu dudah wa in rojaat sanajan balik deui itu dudah warihin sareng sapertikeun angin walau min kubulin sanajan kabuktosan itu rih eta tetep tina kubul goerol mani halna salian ti cai mani ae illa maninya syahsin tegesna angin cai mani na jalma nafsihi tegesna diri na ita sahos al khorija anu kaluar itu mani minhu ti itu sahos awalan dina mimitina binahwi nadrin ku saumpamana ningali pala yun kidu mangka teu ngabatalkeun itu mani li anahu karana sanya na itu mani eta aujaba ngawajibkeun itu mani a'dhamal amroeni kana panggedena dua perkara dua urusan wahwa sareng ari itu a'dham eta al-ghuslu adus bi khususi kaunihi kalawan tangtu ayana itu mani eta manian cai mani pala yujibu mangka henteu ngawajibkeun itu mani aduwanahuma kana panghandap-handapna itu amroen wahwa sareng ari itu aduan eta al wudu bi umumi kaunihi kalawan ngumuman bukti na itu mani eta khorijan anu kaluar wayun kidu sareng ngabatalkeun kana ieu wudu naon al waladu budak al japu anu garing ieu walad alal aujahi netepan kaol anu unggul khilapan halna nyulayaan li Zarkasi ka Imam Zarkasi li anapihi karena sanya na eta tetep dina itu walad min mani rojulin aya cai mani na lalaki wa khuruju weri mani syahsin sareng ari kaluar lianti cai mani na hiji jalma eta yun kidu ngabatalkeun itu khuruj kana wudu walawin pasola sanajan pisah naon maniu humani na ieu jalma suma ada tuluy balik deui ieu mani ilaihi ka ieu sahos wa khoroja sareng kaluar ieu mani minhu ti itu sahos nakodo mangka ngabatalkeun ieu mani kana wudu apada maedahkeun dalika kana itu kawal walawin pasola maniyuhu saha Ibnu Hajar wasaniha sareng ari anu kadua natina itu arba'ah eta masuk kubulil adami nyaba kana kubulna bangsa anak Adam awil jinni atawa nyaba kana kubulna bangsa jin ay masu jujin tegesna nyaba kana hiji juj minhu anu tetep tina itu kubul min nafsihi tina diri na itu Adam au ghairihi atawa salianti itu Adam
min rojulin nyatana lalaki awi imroatin atawa istri walau mubanan sanajan kabuktosan itu juj eta anu ditek-tek in bakia lamun tetep naon al ismu ngarana wa ila sareng lamun henteu in bakia fala mangka henteu na kodo wa min dalika sareng eta tetep tina itu kubul al kulfatu ari kulub wal bidru sareng kacang wa huwa sareng ari itu bidru eta Allah matu daging fi a'lal faraji anu tetep aya dina luhureun parji haesu kana dina sakira-kira kabuktosan itu kulub sareng bidru eta muttasilaini anu antal duanana wa ila sareng lamun henteu muttasilain falana kodok mangka henteu batal eta maujud bimasihima kunyabakna itu kulub sareng bidru ao masu kholqati duburihi au masu hal qoti duburihi atawa nyaba kana bubule duburna itu Adam ail adami tegesna bangsa anak Adam wakada sareng etanya kitu sapertikeun Adam al jinniyu ari bangsa jin wal murodu sareng ari anu dimaksud biha ku itu halqoh eta batinul manfadi jero naliang bujur dunama bari henteu perkara ada anu ngalianan itu ma hu kana itu manfad min batinil aliyati nyatana jero nabirit wakal kulfati sareng eta sapertikeun kulub mahalukot iha ari tempat nektekna itu kulub wama sareng ari perkara basarot anu antal hukana itu emak naon asikinu peso bilkot i kalawan nektek walayan takidu sareng teu narima batal naon wuduul mamsuhi wuduna jalma anu diusap wayun kidu sareng ngabatalkeun kana wudu naon kubulus sogiri kubulna budak lalaki wa hal kotu duburihi sareng bubule duburna itu sogir walau kana sanajan kabuktosan itu sogir eta ibnu yaumin anak lalaki umur sapoe wa kubulul mayiti sareng kubulna mayit wa hal kotu duburihi sareng bubule duburna itu mayit libako il ismi karena tetep nangaran wasumulil hurmati sareng ngurungna kahormatan walayan kudu sareng teu batal naon kubulul bahimati kubulna sato kama sapertikeun perkara layajibu henteu wajib naon sateruhu nutupanana itu kubul bahimah walayah rumu sareng teu haram naon anadru ningali ilaihi kana itu kubul bahimah li anahu karena sanyana itu kubul bahimah eta la yustaha teu dipikahayang itu kubul bahimah wa inda qaulil qadimi sareng eta tetep mungguh kaul qadim yun kidu ari lapad yun kidu ngabatalkeun naon masul maskuki nyabak anu beulah minhu ti jalma li anal gusla karena sanyana adus eta yalzamu misti itu guslu bil ilaji ku sabab ngasupkeun hasapah fihi dina itu maskuk kakubulil mar'ati sapertikeun kubulna istri amma duburul bahimati anapun ari duburna sato pala yun kidu mangka eta henteu ngabatalkeun itu duburul bahimah bila khilapin kalawan henteu aya ihtilaf apada maedah kendali dalika kana itu palayun kidu saha Ad-Damiri Imam Ad-Damiri bibatnil kapi ku jero dampal panangan wahwa sareng ari itu batnil kapi eta arrohatu dampal panangan wal asobiu sareng pirang-pirang ramo lama rowa
karena perkara rawa anu ngariwayatkeun kana itu ma saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i an Jabir nampi ti Imam Jabir anna nabiyya kana saenyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh Kangjeng Nabi ida afdo di mana-mana ngusap saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh biadihi ku pananganana itu ahad ila dzakarihi kana dzakarna itu ahad falyatawaddo mangka kudu wudu itu ahad wal ifdou sareng ari ngusap pilugotin mungguh lugot eta ida udipa di mana-mana dihubungkeun itu ifdo ilal kapi kana dampal panangan kana mangka kabuktosan itu ifdo eta ibarotan ibarat anil masi tina ngusap bibatiniha ku jerona itu kafi wal kafu sareng ari lapad kafu eta muannasatun anu dimuannaskeun wal murodu sareng ari anu dimaksud bil batini ku lapad al batin eta ma perkara yastatiru anu narima katutupan itu ma inda itbaki ihdar rohataini dina nalika nutupkeun salah sahijina dua dampal panangan alal ukhro kana dampal panangan anu sejen ma'a tahamuli yasirin sarta ngadedetkeun anu saeutik apada maedahkeun dalika kana itu kaul ma yastatiru indal itbak saha Ad-Damiri Imam Ad-Damiri bila hailin kalawan henteu aya hahalang liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man afdo man ari sahabai jalma eta afdo samang-samangsa nyabak ieu man biadihi ku pananganana ieu man ila dzakarihi kana dzakarna ieu man laisa bari teu aya eta dunahu lianti itu dzakar naon satrun tutup pakod wajaba mangkanya tawajib alaihi kayeman naon al wudu rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmadu sareng Imam Ahmad amalau kana anapun lamun kabuktosan hunaka eta tetep dina itu dakar naon hailun hahalang walau rokikon sanajan kabuktosan itu hail eta anu ipis yamna'u anu nyegah itu hail almasa kana ngusap palana kodo mangka henteu batal eta mawjud bihila pisya'ri kalawan perbeda bulu al kasiri anu loba itu sya'ri annabiti anu jadi itu sya'ri ala batnil kapi dina luhureun jero dampal panangan pala yu'addu mangka teu diitung-itung itu sya'ru hailan ku perkara anu ngahalangan wasalisuha wallahu a'lam bissawab.